Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian katilu. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedari ya dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Si Nurmi mah teu uyahan sanggem ramana Neng Julaiha lajang kalebet sedang Neng Julaiha harita ge sabada meresan rambut. Teras ngadamel cikopi 2 gelas haturan ramana sareng haturan Dem Ramlan anu teu kantos lami dicandak sok disimpen dina meja di patengahan red socana ngareret kalawang papiliun manehna ngajenghok sabab Den Ramlan tos nyampak teu aya. Turuban atuh caina hak kanggo Asep mah teu acan gugah panginten sanggem ibuna anu nembe sumping ti jamban. Rupina mah tos gugah panginten mi da itu jandelana oge tos molongo. Har nakamana da sacan katingali ka jamban ku amih mah. Duka atuh walau Neng Julaiha teras kaluar maksad bade milarian anagok teh meninggal lenyap sabab Den Ramlan ngarelet belengeh Neng Julaiha imut atuh manahna Den Ramlan kontak ngageter asa kasetrum. Har engkang teh tos gugah panyanten kulem keneh teu katinggal ka jambana. Sumuhun Neng tadi tabu opat ka jamban teh 10 menit tangina subuh keneh tos ka jamban tiris temenan Kang. Ah henteu Neng mergi tos biasa abdi mah udang subuh upami siang teh inggis ka kantun pelajaran. Sae we kitu mah engkang tan wande gorejag manah abdi oge nalika sakola mah nya kitu teubuh opat tos ka cai. Dupi ayeuna mejang keneh sakola Neng manawi engkang tos mogok mung dugi ka SMA oge kelas 2 margina mah lah nya kitu atuh walau Neng Julaiha tungkul deui. Rupina kabujang kaganggu panginten laras gitu engkang walau Neng Julaiha bangun ngangluh gitu soteh ku isin. Oh panginten atuh Dan Ramlan raraina rada bareurem malah manahna ngaraos handeul lajang tungkul deui maos buku pelajaran. Atuh rei deui rarai Neng Julaiha oge semu beureum sedang soca meletet maling deret di baraungku manahna asa ngajenghok margi Den Ramlan nyanggem kitu di wuwuh raraina benten matak nimbulkeun tanda taros. Aeh engkang itu cai dilebat bilih kabujang tiis mah moal raos. Mangga Neng ieu pamang nuju ngapalkeun walau Den Ramlan bari tetep tungkul. Wios ngapalkeun mah engke deui enggal diantos kupun bapa hoyong tepang sanggamna sareng cai bilih tiis kitu geuningnya engkang mah sesah diangkana nembe ku cai oge tos bade nampik sanggem Neng Julaiha bari rada ngabalieur atuh red bae Den Ramlan ngareret memeh ngawalon mesem heula sanes nampik Neng muhun nolak Neng Julaiha ngabalius teras lebet menahna rada bendu.
Dan Ramlan humandar lajang ngorejat lebat ka bumi gek calik mayunan cai kopi 2 gelas telami ramana Neng Julaiha keluar ti kamar tos sagedang dos rupi nu bade angkat-angkatan. Wilujeng enjing sanggem Den Ramlan bari manggut. Wilujeng enjing mulon ramana Neng Julaiha lajang sasauran deui, hapunten we Esep unge henteu kantos ditepangan teh aya nu karaos. Nepangkeun Ramlan, Den Ramlan munjungan ganda sasmita walon ramana Neng Julaiha lajang calik papayun-payun. Dupi Asep teh kawitna ti mana? Kawit mah ti Sukabumi Pak, namung teh alit sareng pun uwa di Cipanas. Cipanas mana? Cipanas ieu Cianjur Pacet. Walon Den Ramlan bari tungkul. Oh, Cipanas Pacet. Apa ge gaduh sesepuhan didinya caket ieu restoran Merdeka. Duka aya keneh didinya duka tos ngalih. Mergi tos aya genap tauna henteu tepang-tepang. Saha kakasihna Pak? Mama ajengan Muhtar. Oh, leres. Kantenan we abdi oge kenal. Malih kapungkur sering jarah. Mung duka kuangkid ieu. Duka didinya keneh linggihna duka tos ngalih. Kamar ieu mah aya wartosna ngalih deui anjeunna teh ka Sukabumi. Merginya kitu awis-awis tepang teh. Abdi sering mimiosan tapi atuh kaleresan ayeuna bade majang sakola deui di KPA. Numawi abdi wengi ka ibu ngadeuheus. Maksudna mah bade ngiri ngaheurinan we sementawis. Leres eta oge ibuna tos sasanggem nyamuhun we neraskeun sakola mah mengpeung anom keneh. Mung nya kitu kedah wayahna bilih rada katelatan barang tuang kedah ngahapunten sareng tangtos moal nyugumakeun dina tuang paling untung sareng asin. Perkawisna damah kumaha parangna Pak? Kanggo abdi mah ku dirawatanana oge kalintang bingahna. Dupi ayeuna bade angkat di damel rupina Bapak teh. Moal Sep sarengna deui apa mah tos ampir bade sataun teu ngadamel mergi tos pensiun. Ieu mah bade kadinya nganter ibuna hoyong ka pasar sanggemna. Cik mangga dileueut caina Sep. Bilih kabujang tiis waler juragan ganda sasmita bari ceg nyepeng gelas kitu deui Den Ramlan. Rogot ngaraleueut bangun anu raraoseun pisan malih Den Ramlan mah nuju ngaleueut teh juru panonna ngareret ka Neng Julaiha. Katingali ngojengkang keluar ti kamar teras kebat angkat ka pengkara atuh lenyap batin Den Ramlan ngalenyap ningali bitis nu geulis meuni jocorelatan hanjakal aya nu mayunan cacak mun teu aya moal teu ngiclik nuturkeun. Sep punten we sanes teu ngupami ku abdi ku bapa di kantun heula. Mangga sing jong-jongan upami moal wakalebet sakola mah. Rupina bade istirahat heula we sadinten ieu mah sawios enjing ngawitan majeng. Kantenan we kedah istirahat heula mah Sep. Ongkohana nembe ge sumping. Laras walar Den Ramlan mani leuleuy. Amihna juragan ganda lajang ngagentraan garwana. Kah walar garwana bari norojol ti kamar sami-sami tos sagedang dos rupinu bade maridang. Ayo atuh bisi kaburu panas. Mangga Asep dikantunkeun linggih ku ibu. Kamana nyari si bibi ke antosan sekedapi bade papadon heula ka si bibi. Garwana angkat deui ka pengker sora sinjang mani ngeresek jabalam ban nyiripit. Biama Kah Den bujangna kesit ngawalon bade naon agan. Ari eha ka mana? Katinggalna mah ka pengker agan bade digentraan. Keun bae atuh bejakeun we kami rek aya perlu heula jeung apihna. Ngan engke di mana geus beres masak sayagikeun kanggo Asep Ramlan ulah ngandelkeun eha. Naha agan nganggo teu kengeng ku Neng eha. Dia mah rada ngahulang. Lah bawel teuing make tatanya sagala kawas nu teu ngalaman ngora heula. Omat dia mah sing beunang diandalkeun ari kami indit-inditan teh jeung kade deui bisi eha udar ider. Mangga agan ulun bujangna bari neuteup ka nu angkat sedang hate bi amah ngarasa helok. Dumeh dununganana sasauran kitu rupi nu ngandung curiga ka Den Ramlan inggis midamel kalakuan awon ka putrana.
Mangga atuh pi urang mios. Ayu ular juragan ganda bari ngadag. Asep punten we di kantunnya. Mangga ibu. Ular Den Ramlan nyerangan ngadag kitu na teh aya kusopan enggal ngojengkang pangmukakeun panto. Teras mepet ka sisi masihan jalan kanu bade angkat nu harita keneh juragan ganda rawuh garwana lungsur teras arangkat mani ngarendeng. Kitu deui Den Ramlan saparantos nu arangkat dugi ka jalan mah lebat deui kalayan pantona ditutupkeun gek calik deui tilas tadi. Salebat nuju calik teh mungguh emutanana mah teu waleh kumalayang seueur nu disawang hoyong manjangkeun babarayaan sareng nu lenjang. Mung bade sasauran teh teu kaduga sok inggis ku bisi rempan kusugan dipapantes ku hate. Moal boha ibu ramana Neng Julaiha terujukeun sedang batinna mah cacak ku nembe petepang meuni kekejotan. Wireh Neng Julaiha katinggalna rupi lindek soteh lain lindek benang dihina tapi lindek kersa dianggo garwa. Tos kitu jorojoy manah Den Ramlan ngaraos asa teu puguh ngadoncung ngelik nyalira korejat ngadag teras lungsur kaburuan luntang lantung ningalian kekembangan nuju marangkak matak lucu matak betah dianggo patamanan kunu lenjang kembang malati nambihan sari warnana bodas mani cekas lir manah Neng Julaiha mutos aya tanda istri sajati nu ageng kaasih mojang endah ngebrehkeun bumela hate. Sedang harita anu disawang nama tayalian Neng Julaiha nuju calik dina bangku paranti anjeunna niis handapeun tangkal campaka nukur sedang karembangan mun harita aya nu nyerangkeun ningali socan nu geulis moal teu matak serab mani cekas jabi cureulek dianggo nyenter pilawaneun tayalian Den Ramlan jajak kakasep gawena teh luntang lantung rupi nu nitenan kekembangan mana anu mata kenarik dinggal soca anu kasep menisiga nu muter tiwetan muter kakaler tuluy kebat ngareret ka beulah kolon ana lenyap teh batin Den Ramlan ngalenyap ruas campur atoh teh dumeh ningal Neng Julaiha menerikat micen rarai tapi imbit nama radang ngisa disiga nu mere omber bilih nu kasep bade calik malah lain bae kusangka andalah kitu-kitu oge tos kagungan maksad Den Ramlan nyamperkeun kalayan teu asa-asa tumaros bari gek calik ngarendeng. Damel naon Neng? Den Ramlan narosna leuleui namung nu ditaros nama jongjon we tungkul saukur juru soca meletet maling reret kagigir atuh jep wae Den Ramlan teu kersa sasauran deui tungtungna pahulang-hulang nu kasep jempe nu geulis jempling kan tunduk degna tutunggulan kalebu manah ting lalenyap sumeredet silih kelet akhirna mah nu geulis eleh deet mayunan anjeunna tumaros. Kunaon engkang anggur ngabetem? Den Ramlan jongjon teu kersa ngawelar ti ditu nama males bongan anjeunna oge teu ngawelar lajeng Neng Julaiha naros deui. Engkang, kunaon ditaros teh teu nyanggem? Bade nyarios sareng saha? Har, geuning anggur tumaros kitu. Nah, abdi ngajentul teh di Sangki Araya. Manawi sangkian abdi teh kitu wereh tadi naros teu diwalar atuh kapaksa abi oge ngiring janten tunggul. Hehe deh hapunten we atuh engkang teu diwalon soteh wereh abdina kasima. Neng Julaiha gumujang kasima kusaha Neng? Muhun kasima aya tunggul nyamperkeun Araya. Sanes tunggul panginten Neng. Naon atuh? Neng Julaiha ngareret. Eta kukupu bade entep kana malati tuh geuning Neng kekeleperan walon Den Ramlan bari nunjuk ka belah kidul ret bae Neng Julaiha ngalieu ka kenca anak kecelik teh salempaina murag meneran pisan kana lebah sampean Den Ramlan atuh nu bade ningal kupu-kupu teh teu cios enggal dongkok bade nyandak salempai nu murag kituna teh manisiga nu badami pada dongkok jedak tak-takna pada diadu malah pipi nu geulis karasa lemes antel kana cepil Den Ramlan atuh rei bae rarayna pada nyariak bareurem. Aduh punten we engkang sanggem Neng Julaiha bari imut. Kunaon kitu Neng? Den Ramlan anggur naroskeun. Sumuhun punten ku abdi ka Badug.
Biasa kitu-kitu bae mah jamak etang-etang duk-dek paadu di pasar malam wae sanggem den ramlan bari rarat-reret wiresieun aya nu nyerangkeun. Nah kantos engkang ka pasar malam Ning Julaiha naros bari neuteup. Teu acan abdi mah mergi nembe ka Bandung upami Neng mah panginten atos. Berakah abdi mah engkang terawantun nongkrong sorangan sanggem Neng Julaiha bari pupurungkutan. Nah nganggo teu wantun nyalira sagala. Teu wantun we margi seueur pamegat nu cinihin. Kersa tual toel lajeng nyaketan, Badaraid. Atuh abdi ge kalebet lalaki cunihin kumawantu nyaketan salira Neng. Panginten tadi baeud, punten we atuh Neng, sanggem den ramlan bari ngadeg. Lajeng bade ngaleos pindah cali, pananganana dikenyang. Bade angkat ka mana engkang? Bade itu ningal kembang malati meuni resep. Janten engkang mah suka keneh kana malati tibatan kanu gaduhna. Kagungan saha Neng? Gagaduhan, ular Neng Julaiha teras tungkul manahna ngaraos ditampik. Janten malati teh kagungan Neng. Ulah bendo Neng, setiap jalmi resep kana barang aya nu kagunganana. Berarti resepna eta taya bentena resep kanu kagunganana gek den ramlan calik deui. Bari pandangan kiwa dikapengkerkeun rupi nu bade nangkep tak-tak nu geulis nuju melangok. Sedang panangan tangan nyepeng pigelang panangan Neng Julaiha malah teras nyasaran Ramona. Atuh ret malik ngareret bantrok pisan sareng soca den ramlan terduanana pada ngageter. Nu teu lami Neng Julaiha sasauran deui meuni leuleuy matak lempes hate nu kasep. Engkang moal bendu upami abdi bade aya picarioseun sakedik. Bujang-bujang sakedik Neng sanaos bade seueur ge moal nolak melih bingah nu aya mangga geura sanggemkeun. Mengpeung engkang aya keneh di dieu. Na bade ka mana deui kitu engkang teh? Moal ka mamana Neng, satungtung Neng masih keneh kersa mah direrepot ku abdi. Kajadi upami Neng atanapi Ibu Rama tos teu kersaeun abdi aya di dieu, tangtos bade mungkur. Engkang ulah nyanggemkeun kitu, abdi mah ridho lahir batin engkang aya di dieu. Da upami abdi teu ridho mah moal ngadamel bohong ka pun biang. Sakumaha dicarioskeun wengi teh? Nuhun Neng, nembe ka emut ayeuna. Abdi teh leres tos kahutangan budi ku salira nu hartosna salira Neng bumela ka abdi. Ku kituna henteu hilap ngahaturkeun nuhun ku kasayanana manah Neng. Mung hanjakal kanggo abdi teu acan tiasa mulang pangasih. Sanaos aya maksad kitu oge ketah. Ngaraos abot ngebrehkeunana sok inggis teu ditampi, nu akhirna diri abdi disebateun nalipak maneh. Henteu ditampi ku saha engkang, ka abdi mah moal bade nampik pangasih. Sanggem Neng Julaiha ngebrehkeun hate beri ngareret. Leres Neng mah tos kajudi ku abdi oge kana tangtos moal nampik pangasih. Namung ku rag den ramlan sasauranana liren lajang tungku rupi nu abot ngedalkeunana. Namung ku saha engkang? Abot ngalisankeunana Neng sareng teu peryogi we deui nyebit-nyebit kanu sanes malih matak janten kadorakaan. Nu teu aya bentena abdi tos midamel goreng sangka ka batur margi ieu mah hubungan urang duaan. Mung hanjakal teu acan aya bongbolonganana. Bongbolongan perkawis naon engkang? Neng Julaiha tambih ngadesek. Muhun bongbolongan eta ebrehkeun margi moal benten antawis abdi sareng Neng sami-sami pada gaduh angan-angan unggalan buah sareng palang siang nu cohagna mah silih sangki upami kembang teh mah sok inggis aya nu kagunganana. Namun kitu oge mugi hapunten sanes abdi sasangkian. Teu kitu ge abdi percanten sanggem den ramlan teras ngahruk. Engkang abdi moal kantos ngomentar deui margi tos kacatet dina ati. Janten engkang teh ageng karisi risi abdi nampik, risi abdi tos aya nu nyangking.
kanggo abdi moal wantun ngawangkong kieu upami aya nu nyangking margi abdi langkung risi engkang kawasa keneh pamegat engkang sanggam kasarna bade ngadampingan nu geulis 2 tilu oge sedang istri upami ngadampingan pamegat 2 tilu panginten kumaha hukumna kalayan disebatna oge teu kinten kasarna nu disebut dina teu nyangga hukuman dunya akhirat. Ulun Neng Julaiha terang-terangan ngebrehkeun tacan aya nu nyangking atuh jab wae Den Ramlan teu kersa sasanggam kitu deui. Neng Julaiha teras tungkul namung telami Den Ramlan sasanggam bari timbul manah asa regreg kalayan ngebrehkeun wawanen kersa nyepeng angkeut nu geulis anu teu baha. Neng Julaiha malik siga nu pasraheun bade dikitu bade dikieu oge kumaha nu made ngagarah. Neng hapuntennya bilih engkang kalepasan saur engkang batan teu wakca mungguh batin cacaku nembe petepang ujug-ujug ti belat hartos nama engkang cinta diangken jungjunan kalbu ugi unggelan engkang ieu catet dina mana tuh Neng saksi si hate engkang Den Ramlan ngarandag di selang nunjuk heula lalangit lajeng tungkul nunjuk ka handap nu hartosna sumpah disaksi ku bumi sareng langit lajeng tumaros rupi nu hoyong aya walaran ti Neng Julaiha. Dupi Neng kumaha manah teh sami deui sapertos nu dicarioskeun nembe ku akang. Neng Julaiha teh henteu ngawalar ku cariosan mung diwalar ku unggek bari imut disusul ku socana ngicep malih pananganana siga nu teu karaos ngadon ngagilisir kana punduk Den Ramlan kitu deui anjeunna kacandakeun nangkelkeun pananganana kana tak-tak nu geulis sedang soca opat silih sorot nembuskeun rasa kacinta nu munggaran beuki seukeut paneuteub beuki deukeut pameunteut kitu deui panangan japati sajodo pada-pada ngaleper asa kaeundeurkeun ku ratugna jajantung cik haringat dina taarna masing-masing ngadadak rarembes tuluy ngalembere siga nu kasered ku nafsu batin maksa rarai beuki caket lain caket memeueusan reup soca Neng Julaiha peureum sedang lambai nu ipis semu galing jaba eceuy babati kudrat ngadadak kembung kempes emutan geus asa disawarga rarai nu kasep siga kaserot ka bawah ngeluk turunna teh leuleuy naker sanggeus rek tepi pisan nungkup nu geulis timbul namah ngarenjag bati mentegeg segede gunung ari deukeut ari kepluk punduk Den Ramlan katinggang kembang campaka nu keur ligar. Aduh cenah nu kasep gentak ngorejat reuwas kabina-bina angen beuki ratug. Naon engkang? Neng Julaiha tumaros munu leuleus mendak bagja Neng kembang ragrag kana punduk disangki mah aya nu maledog ta geuning ieu kembang nage Neng walon Den Ramlan bari ngarongkong nyanda kembang campaka nu murag lajeng disanggakeun. Kunaon engkang nyebatkeun bagja sagala? Muhun bagja aya 2 perkawis saperkawis katinggang kembang ari kembang teh pibuaheun duka buahna kumaha kalih perkawis bagja bereh eta kembang seolah-olah ngelingan ka urang duaan utami nama ka engkang kedah emut ngahargaan salira ulah janten istri nu teu aya hargana dugi ka engkang ikhlas ngahina teu emut kana papagon agama panginten engkang teh disebat lalaki naon awonna disebat jahat atanapi jalmi nu teu gaduh dadasar kamanusaan duh tada teuing dosana langkung-langkung tinga binasa kupakarang salira Neng teh panginten korban sanes korban ngabanusan namung korban ku panghina lalaki nu karanjingan iblis di mana letakna tabiat kamanusaan Neng sareng engkang cobi ku Neng lenyepan nu langkung paos naha leres naha lepat engkang nyanggem kitu upami leres kalayan kahartos eta anu ditedak oge ngahaturkeun nuhun dina lepatna mugi ngahapunten namung asa mustahil Neng kersa ngalepatkeun kana cariosan engkang jeb Den Ramlan sasauranana jempe margi nu diajak ngawangkongna teu ngawalar anggur melenguk sapertos buuk meunang mabuk malah batin nu ngawewelinganana kacandakeun ngaharuk weureh ningal cisoca Neng Julaiha merebei
teras ngalemberehna mapai damis nu limit. Angin letik ngahiliwir nembag kana tangkal kembang ting aroyag ting alulang lir anu gugupay ngagupayan kadua japati sajodo nuker dariuk ngarendeng dina bangku handapeun tangkal kembang campaka kituna teh bangun aranteng narik maten niis dinu liuh karasana angin nembag kana badan asa wuwuh nambahan segara mepes kana hate nu pating seredet pada sieun meleset tina cita-cita timbulna sok goreng sangka kumaha lamun teu laksana kauntun tipung ka tambang beas piraku teu pada kagagas. Basa kitu teh lain ku sawangan estu nyata jeung buktina Neng Julaiha harita ngahruk paromana bangun anu alum rea kasalempang diri inggis cita-citana teu kawidian ku Ibu Ramana sedang batin mah kumejot hayang ngaku panutan kajajakan nu kasep nyatana Den Ramlan nu keur pada ngahulang tapi ngahulang oge lain ngahulang sieun teu laksana ngan boga rasa teu kaharti ku Neng Julaiha teu kecet-kecet anggur melenguk atuh kapaksa Den Ramlan nanya, "Neng, engkang masuk isin raos." Wireh ninggal Neng teu kersa sasauran. Nah Neng teh ngaraos jaheut manah. Den Ramlan ngahulang deui sabab nu ditanya teu ngawalon saukur ngareret ku juru panon. Atuh pok deui Den Ramlan nanya, "Neng, mugi ngapunten Kang. Wireh engkang tos kumawan tun ngawelingan." Rupina Neng teh teu raos manah. Asa dijejeleh pisan cek Den Ramlan bari netep geus kitu mah katara sirahna gogodag di barung kurumenghap siga nu eungap mere tanda lain kitu maksudna pangahrukna teh ngan boga karisi batin dicipta di papantes kurasa bisa kumaha teuing nyerina mun paturai jeung panutan atuh pok wae Neng Julaiha ngawalon boga rasa sieun disangka goreng hate. "Kang, mugi ulah lepat sangki diri abdi pajar terawas di wewelingan ku engkang." "Kunaon atuh asa teu mungkin Neng ngaragarakeun Cisoca upami teu ngaraos jaheut manah." "Duh engkang tobat ka pangeran. Abdi mah ngahruk kalayan di anggo rembay Cipanon teh ngaradak batin asa gaduh dosa ageung. Wireh tos kumawantun ngagoda salira engkang anu sakitu pengkuhna katawis kasatria anana jajaka tebel imana sawangsuna diri abdi teu gaduh rasa rumasa kajurung ku cinta asih engkang mah biheung kumaha." Timbulna batin kagagas ku unggelan ti engkang nu nyerep tembus kana ati sanubari. "Kunaon atuh margina abdi ujug-ujug hoyong ngangkan panutan kasalira engkang cacak ku nembean tepang komo pemitos lami moal teu ngendat we tali raga katineung abdi ari lajeng teu laksana." Reg Neng Julaiha nyaritana ngaradak eureun asa kapegat Cipanon ngalembereh ngebrehkeun katresnaan ati sedeng Den Ramlan anggur mesem bari leungeun nyangkeh tak-tak Neng Julaiha kitu soteh lain mesem ngajejeleh tapi ku lucu batin sapagodos jeung nu geulis. "Neng," Den Ramlan nyarita deui kalawan deuleuy, "mugi ulah kagungan manah kitu geulis perkawis batin Neng sareng engkang teu aya bentenna komo engkang mah ageung karempan inggis ku bisi rempan ku sugan ngemutkeun diri engkang anu sakitu sisip harti tuna basa henteu harta henteu benda sedang Neng mah anu sakitu tos katinggal ku panon engkang nu teu aya bentenna pacikrak ngelawan merak sanaos barina kitu urang kedah cengeng percanten ka Gusti Allah Ta'ala." Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.